Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Patepang deui sareng Bunda dina pangajaran tilu basa Sunda ngeunaan pancen urang sapopoe. Sate acana diajar, hayu urang siapkeun bukuna, calik sing merenah, fokus ngadoa heula sangkan urang tiasa nyandak ilmu tina pangajaran ieu. Siap, hayu urang lajengkeun. Langsung bae lebet kana materi ngeunaan panyungsi basa. Bagian A nyaeta ngawihkeun kakawihan. Kakawihan nu bade ku Bunda contohkeun salah sahijina nyaeta dina kaulinan barudak anu judulna Paciwit-ciwit lutung. Cik saha anu apal naon ari paciwit-ciwit lutung teh? Paciwit-ciwit lutung nyaeta kaulinan barudak Sunda anu dilakukeun ku pameget atanapi istri, 3 urang atawa 4 urang. Bisa oge leuwih pikeun barudak nu geus gede mah. Cara maenkeunna nyaeta silih nyiwit tonggong leungeun, nyusun kaluhur bari ngawih paciwit-ciwit lutung nurutkeun wirahmana, terus ngaluhuran nepi ka teu nepi awakna kaluhur jejengkean. Di dieu Bunda bade nyontohkeun cara maena sareng ngawihkeun kakawihanna. Mangga ananda sadaya wilujeng nyakseni. Tah, nembe ku Bunda dicontohan kaulinan barudak anu judulna Paciwit-ciwit lutung. Kumaha? Resep henteu? Biasana dina maenkeun kaulinan ieu teu aya nu meunang atawa anu eleh. Kaulinan barudak ieu dilakukeun ngan ukur ngabubungah kangge ngisian waktu luang. Nah, ananda di dieu aya latihan. Mangga hidep kerjakeun latihan halaman 28 bagian D, nyaritakeun kaayaan gambar nomor 1 sampai nomor 3, ditulis di buku tulis masing-masing. Teras kawihkeun kakawihan anu judulna Paciwit-ciwit lutung kalawan bedastur sumanget. Tiasa direncangan ku ayah, bunda, atanapi saderek nu sanesna. Tiasa sakantenan di video teras kintunkeun ka Bunda. Tong hilapnya ngerjakeunna sing serius tur sumanget. Mudah-mudahan ilmu nu tos disampaikeun sing bermanfaat kanggo hidep kapayuna. Sakitu nu tiasa kapihatur upami aya kalepatan dina ucapan atanapi paripolah nuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.